Sampurasun para mitra, kalintang bingahna tiasa tepang deui dina acara Pani Ismanah di kanal YouTube YKB Bahasa Sunda. Satu acan urang ngabandungan panglenyepan dinten ieu, mangga urang neneda nyuhunkeun pingpinan Roh Suci. Nun ama nulinggi di sawarga, abdi sadaya nyuhunkeun pingpinan Roh Suci kangge nuyun abdi sadaya dina ngalenyepan pangandika Gusti. Berkahan abdi sadaya supados tiasa ngaregepkeun sareng ngalarapkeunana dina kahirupan sadidinten. Paneda ieu disuhunkeun di lebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Hatur nuhun Gusti. Amin. Para mitra, lenyepaneun urang dinten ieu dicutat tina buku renungan wasiat anu dijudulan Doa Kanggo Indonesia. Dumasar kitab Jabur pasal 122. Sarengnas janten puseur panglenyepan urang nyaeta ayatna anu kagenep anu unggalna kieu. Doakeun Yerusalem singkerta anu micinta ka anjeun hirupna masing jembar. Para mitra, reueus henteu janten urang Indonesia teh? Teu sakedik jalmi anu ngaraos yen teu aya deui anu tiasa dipikareus janten urang Indonesia. Kunaon kitu? Aya seueur alasan nu ngajantenkeun jalmi leungiteun rasa cinta ka Indonesia. Upamana kumargi praktek korupsi anu sakitu nerekabna, tapi geuning teu satimpal hukumanana. Hal kieu teh matak jalmi misikep apatis, misikep mangsa bodo teu paduli. Para mitra, Yerusalem teh sahiji kota anu remen ngalaman diburak-barik sareng ngalaman ditalukeun. Yerusalem diburak-barik sareng ditalukeun, tapi diadegkeun deui. Sanaos kitu, Yerusalem tetep digambarkeun minangka kota anu dipiharep tiasa nyanda katentreman sareng kajembaran. Nu ngagurit Jabur ngahiap ka umat Allah kanggo mangnedakeun Yerusalem supados dina sagala kaayaanana anu kumaha wae ieu kota teh tetep weuteuh, tetep utuh. Nu ngagurit Jabur umajak ka umat kanggo paduli sareng mirosea tur mikanyaah ka Yerusalem ku cara ngadoakeun. Tah para mitra, na urang oge sok neneda sok ngadoa kanggo nagara urang Indonesia. Tiasa janten urang mangnedakeun nagara urang Indonesia, tapi mung sawates salah sawios pokok doa sapaat dina ibadah atanapi kebaktian minggu. Remen urang ngaraos kirang penting mangnedakeun atanapi ngadoakeun Indonesia teh. Nanging danget ieu dinten ieu urang dihiap kalian nya-nya sareng kurasa piduli ngalebetkeun Indonesia dina paneda urang. Mangga urang neneda kanggo aranjeunna anu dipasihan kapercantenan mingpin bangsa Indonesia. Hayu urang neneda kanggo aranjeunna anu dugi kadanget ieu teu acan diparengkeun hirup layak di Indonesia. Mangga urang neneda kanggo Indonesia. Mangga urang neneda. Atur nuhun Gusti kangge panglenyepan danget ieu patali peperih pentingna abdi sadaya gaduh rasa reueus tur mika cinta ka nagara Indonesia. Nagri nugrah hati Gusti kangge abdi sadaya. Abdi sadaya dihiap supados neneda kanggo Indonesia sakumaha nu ngagurit Jabur umajak ka umat kanggo paduli sareng mirosea tur mikanyaah ka Yerusalem ku cara ngadoakeun. Berkahan nagara Indonesia ieu janten nagri nu maju, makmur santosa rahayatna, nu rahayatna tetep ngahiji, tur silih mika asih dina perbentenan tur karagaman seler bangsa, basa, sareng agama. Paneda ieu disuhunkeun di lebat asmaning Gusti Yesus Kristus. Hatur nuhun Gusti. Amin. Para mitra, rupina sakitu anu kapihatur panglenyepan dinten ieu, pamugi tiasa janten berkah kanggo urang sadayana. Ulah hilap subscribe, like, sareng bagikeun kanu sanes. Margi ku cara kitu, para mitra tos ilubiung dina ngamasurkeun Injil kasalamatan sasarengan YKB. Gusti Yesus ngaberkahan. Cag heula.